mual beres ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang ku hari puasa atur rapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teu dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung saja